65 al-ihsan ilal abawain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Saur Allah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Loba pisan ieu riwayatna. Riwayat berbuat baik ke orang tua maka kudu diimbangi jeung uququl walidain. Dalmi anu ngalawan kan kolot. Maka kamari tulisan teh cek Kanjeng Rasul di surga di pintuna aya tulisan. Di pintu surga aya tulisan anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin. Anjeun diharamkeun diasupan ku jalma anu medit wa akin jeung jalma anu ngalawan ka kolot. Akin teh ngalawan ka kolot. Dosa, seluruh dosa dipundak. Awas, seluruh dosa umat Nabi Muhammad beda dengan dosa-dosa umat nabi-nabi terdahulu. Upami nabi terdahulu mah begitu maksiat langsung dosanya nanti hukumannya di dunia kene ge aya seperti jalma ibadah jadi monyet gitu. Ieu nuduhkeun lamun urang sering maca kudu kirodatan khosirin nuduhkeun emang umat terdahulu mah langsung samemeh di akhiratnya di dunia dirugikan. Umat Nabi Muhammad teu. Umat Nabi Muhammad mah teu, tapi satu dosa di dunia kan dibuktikan yaitu dalmi anu ngalawan kan jadi orang tua. Selain itu ahsin birrul walidain, berbuat baiklah kepada orang tua. Sampai sadar yang berbuat baik ke orang tua, anaknya bakal bagus. Saur Kanjeng Rasul birru abaakum tabarukum abnaukum. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Masyhur riwayatna pertama urang mengingatkan kembali lamun dina kitab Balaghah cuman mah ngaranna faidatul luzum. Faidatul luzum teh urang anu geus aya tapi supaya leuwih mantep deui. Di Yaman aya rombongan jalmi arek bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dipimpin ku hiji jalmi ngaranna Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni arek bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu arek mangkat saur ibuna kieu, arek ka mana udah? Arek ibadah haji, arek mokrokan baginda Rasul. Arek ibadah haji, mohon. Arek mokrokan Rasul, mak temijinan. Maksudnya lamun maneh mangkat saha anu ngurusan emak. Demi Allah, mak lamun memang itu kayak mak abdi moal angkat. Akhirnya seluruh ngegeden Yaman berangkat. Sana. Aduh, saya nyesel ya Uwais teu ngilu. Subhanallah. Pas musim haji eta Rasul nyarios, Umar coba tiangan ngaran Uwais di mana Yaman di Yaman tuh. Maka saur Kanjeng Rasul Umar tahun hareup lamun aya jalmi ngaran Uwais Al-Qarni penta doa kemarin. Tapi lamun eueuh pek kumaneh tanyakeun ka orang-orang Yaman sanesna kitu penta doa kemarin. Begitu didangan bener eueuh can. Begitu can aya
Rasul geus aya. Mana diaman rombongan dia. Kenal ka wes gitu. Kenal ka, oh kenal. Aing naon nanyakeun kitu. Jalma, ya Allah, jalma benar-benar kumuh cicing di leuweung. Jeung sajalan. Ya, jeung kuring we. Oh, iya. Kabeh ngecilkeun ka wes. Kumaha kumaha. Kuring katitipan ku Kangjeng Rasul kita nyampaikan salam. Kita nyampaikan salam di Kangjeng Rasul, nu kadua kuring kita minta doa. Kaget kabeh. Rusul ashab kabeh kana kaget. Akhirnya diatur, itu diantar, bener aya di lawan. Tapi kan Allahu Akbar. Sayyidina Umar tawani rekor salat terus Allahu Akbar. Bikin kalilaan kalian itu Sayyidina Umar kira heureuh ieu salat. Allahu Akbar. Kan kitu tadi jampe urang lamun hari lebaran loba salat dihareukeun awewe. Salat ngomong Allahu Akbar. Cenah aing kira ngomong ieu. Arek minta utang. Allahu Akbar. Dari salat minta utang atau utang ban parargat utang usia eta katari kamari. Allahu Akbar. Aduh ya Allah. Nah, ternyata Qais Al-Qarni adalah orang yang benar-benar mahabbah kami jadi induna. Sampai Kanjeng Rasul ketika Isra Mi'raj di bawah aras air ayun-ayunan. Saya tak Qais Al-Qarni, Masya Allah, ulitnya ke aras ya itu. Jadi pas yang Badru ulitnya ke aras ayun-ayunan di itu. Udah paling ke batis atau ke mana ayun-ayunan. Itu kan yang ada gratis. Birrul walidain. Namun yakin karena jadi Indo. Nah, di jerona ayat. Terus bisa jadi dia. Tapi lain-lain ini saja. Ayat kia. Birrul walidain. Rasul menggaji ke ibadah haji. Ayo jalan ngegandong nanti ngegandong mana? Dan saya tak mama nih, waduh bagus mana? Ngegandong bela. Bapak mana? Bapak mana? Saya mau. Ayo menghaji jagakan kelas. Pengajaran Rasul. Namun haji ke kolot. Lamun memang kolot kesorangan. Itu bencana nama lebih mulia, lebih hebat ketimbang ngamun haji itu yaitu nyawin krim kolot. Pahalanya sangat gede. Jadi pahalanya lebih gede ketimbang ngamun haji ke. Nggak bisa. Soalnya tinggal itu di masyarakat di Lebur. Kalau nggak kolot. Mak kawin deui. Apa hari kawin deui? Lain naon manaon apa eta teh? Sieun hartana beak bae. Naon manaon apa? Itu. Ada. Jadi pangkude gedena pahala lamun kolot urang duda atawa randa dikawinkeun. Tapi randana lain muslim ini atau muslim sana bekieu. Itu kawin sampai di awal minggu salama. Kayak bapak-bapak kita libunya Pak itu anak-anak. Pak kawin deui abi kurang bisa ngurus jeung sajabana. Pokoknya mah aing bu. Allah boy kawin deui Pak kawin. Bong cek aing bong kawin teh. Ieu bisa kawin teh.
seakan kiamat geus terjadi. Dina iya ya. Itu geus terjadi kiamat. Ubah udah mukhalat. Buku barudak letik nyekel kendi lah. Yang orang mah teko, ya. Teko terbuat tina emas, tina zabarzut, yang jaga mana cai patu datang yang putun minum. Itu seret datang kadinya mana yang datang. Oh ambil tuh minta, bapak sembarangan minta. Iya mah bapak api. Emang bapak buka anak letik banget itu. Oh itu api maka BG iya jadi anak marawat letik kene. Iya pikir ngajamin bapak-bapak muring. Namun bapak hayang pas muring bayangna boga anak maut. Karena bapak dijamin masuk surga. Jadi jalma anu boga anak tilu maut letik kene dijamin masuk surga. Coba terus malamun dua sarua jadi jamin ku malamun hiji siapa jadi nanya we geus hiji ge paehan lah sia gitu. Nah ayeuna begitu hudang oi kada anak apa ayeuna apa kawin kana apa ayeuna kana teh anak we kajian jeung nulis teh kulen goreng tah nah kita apa datang gitu baik aing inti jangan geus kiamat terus hayang merecai yatim pokoknya mah abah mah doana hayang boga anak modar gitu manusia mah geus kolot cangkir aing di moal bisa asup naik ke surga hayang boga anak modar ieu mah oh ayeuna begitu kawin jeung nulis di sana dia cerdas surga ini sebenarnya akhirnya apa sih di baheula bedaan teh beda ya emak gitu ayo baheula kan apa kawin umur 25 emak kan 50 tuh gitu ya ayeuna mah abah duit ka bapak kawin ka perawan atuh ayeuna kene gitu bener sia teh bedaan sih gitu nah itu dina iya itu awas, birrul walidain ngahormat kana jadi indung bapak. Birrul walidain. Nah, awas ya. Pikeun jalema anu teu boga duit. Cukup kieu we. Birrul walidain afdalu minas shalat was shadaqah was shaum wal hajj wal umrah wal jihad fi sabilillah. Modal sih. Birrul walidain berbuat baik kepada kedua orang tua. Afdalu minas shalat, lebih utama tibatan salat sunah. Nah, kata ku imas salat sunah tanah. Ngopi aja pola. Wassadaqah, lebih utama tibatan sedekah. Tuh gitu. Wassadaqah lebih utama. Wasaum lebih utama tibatan puasa, wal hajj lebih utama tibatan haji, wal umroh doh lebih utama tibatan umroh. Ya kena kabeh. Wal jihad lebih utama tibatan demo jihad. Allah. Fisabilillah jihad fisabilillah. Jadi betapa dasarnya birrul walidain pahalana. Ya. Mantap, eta lagi anis kuli wali daya bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Paparenden dengan Allah.